Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan barani. Dongeng Sunda anu nuju digarap ku simkuring dina danget ayeuna dina jejer carios Si Ruyung Kawung iasana Sukandar Suwargi. Dulur barani nu sami-sami manco di mana bae ayana pidua ti jim kuring. Mudah-mudahan sing janten panglipur kana kolebu pangbeberah kana mana kitu dah dulurnya. Tamina masing sehat lahir batin. Sementawis ngintunanana dikum wae kasadayana atuh supados teu nyangkolong kana wagetos dulur. Sumangga atuh geratatan-tatan manco kasadayana dulur ye di mana bae ayana. Kabarayun sadayana darah. Tulangan mah deuleu moal bisa ngucap atuh. Pasuta kituna teh dikat bari jingkrak. Hiu kaprot bae ngaprotkeun leungeunna kana beungeut si aki-aki teh dina gerakan gurame ngabinti. Tacan wanieun ngagunakeun kecrikna lantaran paur bisikeunna kana sirah budak. Waduh, bener si aja rek ngalalakianan heuh. Cek si aki ngadangheuk beureuss oge kipratan ki musuh teh karasana. Sakitu mah kakara ulin bolon deuleu. Ceuk pasuta bari jingkrak deui lantaran pereup musuh anu geus ngadius kana carehamna. Hiuk jurus ciptaan pasuta pribadi dina gerakan nugar lemah nyuruntul rek ngobros kana iga burung. Males narajang kaki musuh anu tadi rek ngahakan carehamna. Si aki ngan ukur bisa nyangigirkeun awakna. Bari satekah pola rek meupeuh pigeulang lawan. Tacan bisa mere perlawanan anu sabenerna lantaran kagok ku budak anu keur diakod anu ngajadikeun kaku kana gerakanana. Tapi sabalikna pasuta mah sama meuna pisan ngayakeun panerajangna teh. Sanajan bari ati-ati bisikeunna ka budak anu keur diakod kudu jadi lawana. Ieu sabab danu matak manehna teu gana-gana wani ngagunakeun kecrikna. Dalamun teras ka budak mata di oge ieu jelema teh ku manehna meureun geus dirungkuk. Tapi pugu eta jalma teh dina urusan mitotama mah memang teu bisa dianggap enteng. Cacakan bari kagok gerakanana teh kacidalingasna oge teu ngeulanana piraku teu hebat mun keuna mah. Karasa dina hiukna angin dina daya kekuatan tenggelanana anu antukna daek teu daek kapaksa pasuta ge meres tanaga pikeun ngaragrageun anu jadi lawan.
Waktu si Aki nakis panarajang musuhna, anu saterusna dituluykeun ke gerakan rek nyatok kana gado Pasuta. Pasuta ngalegot dina gerakan belut ngeborengkal, disusul ku gerakan sepat ngejat, bari ngipratkeun deui ramo-ramona dina gerakan gurame ngabinti. Anu tumrapna ka si Aki kacidaripuh jeung kaweurna, yang harapan musuh nu kasida mata kliurna teh. Sanajan sate kapola manehna nyingkahan panarajang, teu burung we beungeutna teh kabeunangan deui. Waktu manehna ngadangheuak teu katiten peureub musuhna teh, anu diwangun ku gerakan nugar lemah geus ngajerak manten kana huru angeunna. Nu antukna si Aki teh ngajengkang teu bisa ngukuhan kuda-kudana. Ieu teh hiji kasempetan nu kasida hadena pikeun Pasuta mah. Sakilat manehna luncat ngarawel wijana dina gerakan manuk besi nyamar anak lauk anu saterusna ngacejek kana dadana si Aki. Atuh teu pindo gawe, si Aki teh ngagebdag nang karak bengkang. Wijana geus eueuh tina tonggongna, salamet geus bisa ditewak ku Pasuta, sok dituna di sisi. Lain deui nafsuna si Aki, jabati nyeri teh budak deui, karebut ku musuh. Tapi ayeuna mah ngarasa hampang himping taya kakagok, teu ngalobakeun di pamola. Seprut bae manehna narajang, ngirimkeun peureupna anu ngabang baraan. Angin samaranana geus miheulaan ngahiuk kana beungeut Pasuta. Atuh Pasuta rikat jingkrak dina gerakan bajing luncat ngepret leungeun musuhna, bari leungeun kencana anu dua ramona geus meber. Sakilat ngajorelat dina gerakan caladi noktrok pikeun ngarogok kana geunggerong. Lain deui si Aki ngaranjubna atuh. Geunggerong ngeungan hiji-hijina teh hayo make deuk di koromeo. Demiceun tempo rikat manehna ngejat ka tukang ngagilirkeun awakna. Anu saterusna ngarawel leungeun kenca anu jadi musuhna. Bari sakilat nyentok Pasuta ti jongjolong. Tapi sameh musuhna neruskeun panarajang ku gerakan mepeg bunuk. Pasuta sakilat geus ngawasa dirina. Anu satuluyna ngawangun gerakan jeler kasahatan. Kecrikna nu tadi pageuh nyampai dina taktakna kalawan teu katiten kudu jadi musuhna, ngadadak malayang ngababu kana huruna. Ari cedak ari galeong bae si Aki teh. Ayeuna mah ragrag hiuk deui kecrik teh malik cedak deui ngaanca kana beuheung. Koleang gebut bae si Aki teh ti bebeut. Kawasna bae Pasuta teh ngarasa can puas atawa memang moal dikagok-kagok musuhna terek terus bae diringkus. Teu ngalobakeun dimikir rup bae si Aki teh dirungkuk ku kecrikna. Teu beda we tinggal heurap lauk disusukan. Dulur barani, mun jalma sejen mah tangtu moal aya daya ana dirungkup teh. Eukeur mah kecrikna oge lain samanea atuh. Nyieuna katut bahana disaluyukeun jeung kabutuhan, lantaran sajabana ti pikeun ngalalauk teh oge diancokeun pikeun ngabela diri. Bisa digunakeun sebagai pakarang anu teu kurang-kurang ampuna. Tapi puguh oge si Aki masih gana bae aki-aki 7 mulud. Tapi kekuatanana mah boh jasmani boh rohani. Estuning teu beunang dihina basa tuh. Sakilat manehna ngaborengkal ngagedodeukeun awakna. Bari terus luncat. Akibatna hebat oge. Bedas nu taya papadana. Anu narik sarta bedas anu ngejat ieu mah. Antukna mah kecrikna hun teh. Anu memang nasanjata turunan ti karuhun, nepi ka bedah ngarangkawak geus moal bisa digunakeun deui. Aduh, kurang ajar sih ya. Pasuta teu kira-kira amakna. Barang kabireung kecrikna ruksak, buru-buru ditarik. Sakali narik terus ngubeng di luhur sirahna. Sayaga pikeun ngahantem musuhna. Anu mana gerakanana nuduhkeun rek nyamer deui
budak anu harita keur liuk di sisi nempokeun kanu keur ngadu tanaga. Batuknya euy. Alah, kajariankeun kecerik kitu mah umuran hayo kaluarkeun deui. Boga pagarang naon sia teh Si Aki nangtang satengah ngeyekeun. Mantang loba bacot sia setan. Ceuk Pasuta bari ngahyukeun di kecerikna rek nyabat kana beuheung. Sanajan bener geus dobol tapi ari timah mah anu dipake nimpuk beuheung mah masih keneh sanggupeun. Hal ieu ku si Aki oge geus cukup bisa ditaguh. Anu mata kemanenan teu nganggap enteng. Sakilat manenal uncat bari nyambut bedogna. Anu perana dimangrupakeun huru oray. Prat! Pedog si Aki mapag kecerik anu keur ngalayang. Benang tengahna pisan. Ceng bae saguyun jungjungan anak maceng tina awak kecerik. Anu pikeun Pasuta mah dulur barani mata kacidang ngaranjugna. Pakarang andelanana ayeuna mah moal bisa digunakeun deui. Ceuk aing oge neangan deui pakarang anu ampuh. Deuk kumaha sia ayeuna? Aki ngagagak sarta sikepna pinuh ku ancaman dume ayeuna mah musuhna geus lemor. Hayang salamet, hayang modar. Teu daek masyarakeun budak ngandung hati sia hayang dikirimkeun ka neraka. Tapi lamun sia lebar keneh ku nyawa, kajieun eta budak teu ngaganggu deui. Si Aki nyarita deui. Bedogna ngubeng di hareupeun dadana. Mangrupa gulungan cahaya anu nutup sakujur badana tina panarajang lawan. Pasuta tembong gugup. Sanajan bener manehna teh dina perkara ulin mebenang disebutkeun moyan oge. Kaetung saehuna di kampung Gadog mah nya jaman harita. Tapi nyang hareupan gerakan musuh anu sakitu hebatna. Manehna ngarasa keder oge. Katamah geus teu nyekel pakarang. Hiji-hijina pakarang anu dianggap andalanna nyaeta kecerik. Kapan geus teh bisa digunakeun? Atuh pikeun nandingan pakarang musuh anu gerakanna kacida anehna. Saumur nyuhun hulu kakaramanena po ayeuna. Bari undur-unduran teh poal narutret kawijana. Hatena panceg hayang nulungan supaya ulah nepikeun karabut deui. Wawanena mah dulur sanajan masih tacan regrog tapi wawasen rumah geus katitih. Teu bisa ngungkul anu jadi lawanna. Atuh sajeroning mundur teh pikiranna mah ngubeng kumaha ngakalanana. Hayo, geura jawab. Rek terus ngalawan aja rek masyarakeun budak. Si Aki terus ngadesek. Bedogna rada dikenoran gerakanna lantaran katempo musuhna teh siga anu hamham. Hitung-hitung mereka sempetan pikeun mikir meureun. Lumpat ujang lumpat. Pasuta ngagorowok. Kalawang kecerik anu ngan ka disapotong teh dipake ngarungku pedoge si Aki. Creng manehna luncat bari nyamber wijana. Derak-dak lumpat bari manggul budak nu saeutik oge henteu nanduk lantaran geus kajudi. Yen ieu jelema teh maksudna bener-bener rek nulungan ka manehna. Kurang ajar nya bener sia mah yang modar. Si Aki nafsuna beuki nguwung-nguwung. Creng manehna oge luncat udag musuhna. Anu jalana kukurubutan kana rungkun anu pas langjeng tangkal wawalinihan. Memang lompatna teh teu bisa kebat lantaran loba hahalang. Tapi ku Pasuta geus diijir kalawan asak yen musuhna oge moal bisa ngudag sae meumena. Manehna onaman nyaho seluk-belukna da puguh di kandang sorangan. Lantaran make jalan biasa mah geus tangtu manehna bakal kaudag mangka-mangka kapan teu lengo. Noa budak anu umurna kurang leuwih 7 tahun teh lain hampang-hampang babawan. Gorobas. Pasuta terus nengah ngahajanyeun salasa pikeun nyasabegeun nu jadi musuhna. Ngareret heula ka tukang kasampak si Aki oge keur kukurusukan ngudag bangun heseueun aker.
Bedogna boborewakan kasorot ku cahaya panon poe anu geus maju ngulon. Mubat mabet ngadekan dahan-dahan saliara anu ngahalangan jajalaneun. Karawak pasuta ngarawu taneuh cepel sacawol pelawar dibaedogeun ka hareup. Sedengkeun manehna terus dongkong ngintip polahna si Aki. Katampo musuhna rek ngaliuk kalebah taneuh anu murag geus kitu katayap-katayap. Pasuta teh mengkol ka kenca motong jalan maksudna mamuru ka tempat tadi jalan jajahan anu brasna kalamur. Lumba di kamana oge mau burung di urang geus sedan. Kadenge musuhna ngagorowok deui. Oge kadenge kucuprakanana nyorang cai anu nguyumbang mangrupa babalongan ramesan tina situ. Taksiran bakat tingku geus hayang geranewak udaganana. Lumpatna teh geus teu milihan deui tincakeun sagabresna we. Pasuta ngarandag mageg amekan ngajaga bisi kadengeun bari ngadepong manehna ngawaskeun ka mana lumpatna si Aki. Tetela lumpatna teh terus ka hareup katipu ku akalna Pasuta. Anu ditujuna teh anu ngagorobas urut taneuh anu dibaedogeun ka manehna. Geus kitu mah kakarap Pasuta ngarayap deui tacan wani numpat paureun keneh bisi kadengeun ngan barang musuhna geus rada jauh kakara manehna ngabalacet. Teu lila anyog ka jalan terus bae manehna ngabig-brig muru ka lembur. Bebenangan ngecerik macul bae dina parahu malah geus teu inget-inget acan da hatena katungkulkeun hayang geura salamet tina udagan musuh. Tapi kawasna bae teu gampang hayang salamet teh. Lantaran tacan jauh manehna lumpat geus kadenge ti tukang anu ngagorowok sanajan teu dilieuk oge geus kajudi moal teu musuhna anu gogorokan teh. Ngan alusna teh dihareupeun manehna aya anu lalempang obatan marawak kecrik jeung pangawelah parahu. Taksiran bae deuk ngalalauk nyore-nyore. Saderet oge Pasuta geus apal kabehanana oge da puguh batur salamur. Darma, tulungan euy. Pasuta ngagerokan nu saurang budak ngora keur mejeuna buta tulang buta daging murid manehna. Aya naon, Pak? Darma ngaberebet muru bari pasemona reuwas jeung kaget dume guruna siga anu keur mangikasieun sarta bari jeung memanggul budak deui. Tulungan euy, tulungan. Ieu budak diculik ku jelema itu tuh. Ceuk Pasuta bari nuju ka tukang. Napasna ngahegak, cape urut lumpat ti babaranting. Selamatkeun ieu budak kudi bawa ka ditu ka lembur. Awas Darma, pangartina hebat tah si cadel teh. Pasuta ribut paparentah jeung ngawadian ka muridna bisi nganggap enteng dume katemponangan saukur aki-aki anu caludi sarta siga-siga jeung anu tanpa daksa deui. Teu ngadagoan diparentah 2 kali. Wijana ku udi gancang dirawu pelecet bae dibawa lumpat ka lembur. Sedengkeun Pasuta jeung katilu baturna nyaeta Kosim, Darma jeung Ki Arhasim gancang nyebar ka kenca jeung ka katuhun jalan. Di tengah ngajega Pasuta ngahadang lawan anu geus ngurunyung ngadeuketan. Hade nyieun gara-gara baraya. Kadieu kun budak teh tah. Si Aki rada sareh nyaritana. Yang hareupan lawan saopat-opat teh lain garapun enteng-enteng. Sanajan dina meunangna oge ripu mah kudu. Beuki komo tadi geus kanyahoan pangartina lawan teh lain hampas-hampaseun. Lain nyeun gara-gara kaula mah. Ngan Darma rek nyalametkeun budak. Jeung tinimbang dipasrahkeun mah angguran andika ayeuna deuk ditewak pikeun dipasrahkeun kana wajib. Kadayeuh lantaran tetela andika teh tukang nyulikan budak geuning. Pasuta bijil deui sumangetna lantaran ayeuna mah loba batur cenah ceuk pikirna. Oh nu, nya bener badagong ya.
Intu kaula eta teh. Moda ngahajane angel ti Cicabar. Si Aki sanajan caritaan geus mimiti heuras. Tapi tacan nemongkeun gurak-gerik anu picurigaeun. Monya incu tadi make seudik sagala lupa. Sarta terjalan hayang lepas tina akodaan anika. Geuning waktu dipangkuku kaula mah sanajan nya oge kakarapangi. Budak teh cicing we teu sakara-gara. Tong dianggap bodoh kuring teh. Ayo batur-batur kurang tewak we ye pasrahkeun ka desa. Saterusna Pasuta marentah ka baturanana pikeun ngaraponan si Agi. Teu gampang ya. Bolehkeun heula dada aing yo. Ceuk si Aki bari set mesat bedogna. Tekadna geus buleud saja ancur-ancuran. Tinimang beunang ditewak leuwih hade ngalawan heula. Pangawalah Kosim. Pasuta ngagorowo ka Kosim menta pangawalahna. Rada sabar yang hareupan bedog ari bali lemor mah. Kalawang dalungkeun. Ku Pasuta ditewak sakilat disamer, dicakel ku dua leungeun, dipalangkeun hareupeun dadana. Atuh nu sejen oge geus ting lalinjing dina sikep anu sayaga rek ngagempur anu jadi musuh. Darma anu teu jauh ti guruna lantaran bari ngajaga bisi Pasuta kawalahan, manehna moal hese mere bantuan. Surti dirina rek diroweg atuh teu beda we ti Bagong anu dianjingan si Aki teh. Rikat manehna luncat bari nyammerkeun bedogna ka Pasuta. Kilek Pasuta ngenca. Tok nakis bedog ku pangawalahna bari terus disebutkeun kana sirah lawana. Tapi si Aki cingeus, sagilek nyumputkeun awakna, luncat ka gigir bari malik lantaran karasa ti tukang aya anu nyamber. Hiuk bedogna disabetkeun, trok diadu jeung pangawalah Ki Arhasim. Kolebat deui pangawalah Darma rek ngababuk kana tak-takna si Aki. Si Aki ngajaul kana lolongkrang kosong bari bedogna huak hiuk nyammeran pandeunggeul musuh-musuhna anu datangna ti unggal jurusan. Kolebat ti hareup belah kenca aya anu ngablesat rek nyammer kana beuheungna. Sing horeng teh kecrik Kosim ngubeng teu beda we ti gulungan angin puyuh anu rek nyeusseup kana cai situ. Si Aki ngagilek deui ka belah katuhu. Tapi ngadadak nyuruntul pandeunggeul Ki Arhasim rek meulah kana hulu. Oge ti hareup ngadius pangawalah Pasuta rek notog kana dada. Dina kaayaan kitu dulur barani si Aki rikat ngarobah gerakanana. Ngajaul ka tukang bari nejeh pangawalah Pasuta. Tapi gerakan Kosim dina ngagunakeun kecrik kacida kesitna aduh dulur. Miheulaan manten ngababuk sukunu tadi ngahalang rek nejeh pandeunggeul Pasuta teh. Bareng jeung ngejatna di kecrik Kosim, si Aki ngagibeg rek labuh sarta tacan oge ajeg geus nyuruntul di pangawalah Pasuta. Kapaksa si Aki teu ngabebeutkeun awakna. Tapi ti kenca katuhun pangawalah Ki Arhasim jeung Darma ting suruntul. Nyampuk rek ngacak-ngacak kana dadana. Sedengkeun di luhur tetep ngobeng kecrik Kosim ngahadang musuh bisi luncat ka luhur. Lain oge jago kolot atuh ari kudu gampang nyerah mah. Kusakitu wae mah. Kunilik umurna oge geus bisa ditaksir pengalamanana teh lain sakedeung-sakedeung. Oge mun nilik gerakanana anu sakitu kasitna. Sabrehan oge geus bisa kaukur nepi ka mana tingkat pangabisana ieu jalma anu siga aki-aki 7 mulut deh. Bukti kalawan nyata bubuk roti dina mata es tuning jauh tina sangkaan.
Sanajan manehna bari nangkarak oge geus hasil bisa ngagerakkeun bedogna kalawan hebat naker. Bedog hiji teh manis siga mangpuluh-puluh jumlahna ngupeng hareupeun dadana. Tapikeun KKB oge rajlang atuh malunur lantaran sieun kababade sukuna. Geus kitu mah dulur, borengkal si Aki teh ngaborengkal hudang sarta teh loba codeka seprut. Kesadap dulur. Wanjat, sebut bae manehna rajang, nguak ngawik teu beda we ti bagong bayangan. Pedogna subat sabat ka unggal jurusan mangrupa cahaya anu kokolebatan nu hese pisan ditagisna. Peletrok. Pangawalana Pasuta teh potong dihakan ku si Oray. Pedogna si Aki teh kolebat simpreng kecrik kosim pegat. Jungjunganana pegat meh ngaceng kena kaki Arhasim. Kolebat si Oray kokolebatan beletrok. Pangawalah Dharma jeung Ki Arhasim parotong jadi dua. Kolebat deui si Oray teh ayeuna marek ngahakan beuheung Pasuta. Mundur. Pasuta ngagero dulu barani marentah bari ngajaul nyalametkeun beuheungna. Pamikirna leuwih hade ngajat tinimbang kudu kalengitan hulu mah. Lantaran ieu jelema teh tekadna geus ancur-ancuran. Teu beda we tinu edan. Wani-wani nagenan pinasti balik ka imah teh teu boga hulu tinggal ngaran. Monong ngajajaya nang hareup kabeh heuh. Teng-tengkeun salamureuy sia. Ceuk si Aki bener-bener geus kaasupan setan. Dina kaayaan kitu, anak burudul teh salemur. Mani nakleuk sabedogna samata pakarang teh bener atuh. Da dibejaan ku si Udi yen di situ bagenit aya culik keur dikarapung ku Pasuta jeung 3 baturna. Atuh teu talangkeun diburiak bari marawa pakarang. Komo nu baroga budak leutik memeuni teh sidikna paheula-heula lain di ijideunana kaculik teh. Mun teu buru-buru katewak teh ulah-ulah anak-anakna nu bakal jadi korban leungit huluna diparotong cenah diparabegeun ka dedemin. Tewak koy. Kabung ka dinya podaran euy. Cacaklah luman. Hirupan oge. Jalma-jalma teh ting corowok bari ngulang-ngulang bedogna. Atuh tadi nangtang menta diteng-tengkeun salamur teh dulur. Hari nempo jalma kitu mah. Deuleu jalma anu nakleuk bari ting arulang ngacung-ngacungkeun bedog mah. Teu burung we hatena teh ngariwet da tuh. Lamun lain ieu aki-aki jawaring anu geus pangalaman geus kudu ngompolan maneh. Nya atuh da sageuk ari kudu modal deui cak saperti abon mah. Teu anta farah deui. Seak gua jeleng bae manehna teh luncat ka tukang. Anu saterusna ngabareng benglumpat. Teu beda we ti nu ngabecir di udag anjing edan. Ka mana cenah euy? Ka dieu sia jurig. Ulah lompat deuleu. Ditaro ka hulu ku aing teh sah. Cek salah saurang sigan heueuh. Bari ngulang-ngulang bedogna dulur. Gen bae. Gas. Bus bae. Mabun mah bae. Kade bae ulah sambe wara wayahna kudu caringjing bageuk anjing. Saring set bageuk iket bisi Durjana teh ngabongohan. Ngaranya lemur. Mangka-mangka budak nu diculikna kapan geus disalametkeun kurang. Diteuneun disauri. Pasuta saenggeusna mapatahan malik ka Udi nanyakeun budak. Disimpen di darompok abdi we heula Pak. Palon si Udi. Ret manehna kana pangawalah anu geus parotong malah kecrik kosim oge mana sapat jadi 2. Aduh, hebat jelema teh yeuh. Hanjakal we pangarti nu sakitu luhurna teh nya beuti gunakeun dina jalan anu teu bener. Duh.
Cek Pasuta bari terus ngahuleng. Lain euy, ai lauk masih tinggalin dina perahu. Ayo mah anter. Pasuta nyarita deui. Bring Pasuta dianterkeun ku tiluan mulu ka panyangcangan parahu puguh geus diwadahan dina buleng. Teu hese digidik bae ku Pasuta teh dipanggul. Parahu nama digusur ka darat disimpen dina parantina anu geus dikanyelan ku kai supaya ulah kakeum ku cai. Darma jeung sabaturna anu tadi rek ngarala lauk teh kapaksa we baralik deui teu tulus. Satengah hate pokona mah meureun teu merean sieunneun kumaha onam. Pantesna teh keur jongjon we ngecik terojol di jelema anu tadi teh datang deui leheung-leheung mun ukur menta lauk kumaha lamun menta hulu. Tadi oge geuning sakitu dihurup ku opatan manehna teh ampir-ampiran. Lamun teu kaburu datang urang lembur mah geus hamo bisa dicegah deui. Kudu wae salah saurang atawa dua urang mah nu jadi korban. Datang ka lembur ngadadak jadi haneuteun jama-jama teh babakuna malalaki taya nu cicing di imah cari neuluk we dariuk digolodog atawa ting jaranteng diburuan sarta kabeh oge eueuh anu lemor. Rata-rata pada mawa pakarang. Bener-bener lembur gadog teh ayeuna mah aya dina kaayaan sayaga anu pohara. Ronghea Pasuta sabaturna rob pada muru. Bakuna mah sararea hayang nyaho dongengna kumaha mimitina pangna bisa pangijeung culik teh. Teu hese wae dengan paralak bae Pasuta teh ngadongengkeun. Kaparayun cenah sadayana. Cenah ge imut ditek-tek dibejer beaskeun ti mimitina. Sakur anu ngadengekeun mah kabeh oge eueuh nu ngarasa teu kaget atuh. Ebreh dina semu jeung pamuluna cuk cerek bari gogodeg. Teu lila torojol Wudi bari nungtun wijana. Kahayangna Pasuta supaya teu budak teh monok di manehna. Ke deui diserenkeun ka desa lantaran budak teh rek ditanya asal usulna saha indung jeung bapana. Geus puguh mah isukan ku manehna sorangan dek dianterkeun ka lemurna kitu. Anu baris pingantereun geus ditangtukeun aya 4 urangna anu dianggap rada cukup pangabisana. Di antarana Darma jeung Kosim 2 murid Pasuta anu kahitung cukup pangartina. Teu mustahil si culik teh mun terus cicing. Tangtu bakal ngunek-ngunek hayang ngarebut di korban. Boa ayeuna oge geus aya di sisi lemur ngintip-ngintip di arah simpena. Ieu sababna nu matak budak teh sina monok di imahna. Lantaran harita teh poe geus nyedek ka magrib, bus bae wijana teh dibawa ka jero sabada dimandian jeung diganti papakean. Nginjem papakean anakna Pasuta anu kabeneran teh geuningan pas pisan da puguh gedena ge sarua. Bohak dina tarangna diubaran ku apu atuh beres eta jana di sina dahar. Memang geus lapar teu hese atuh deker wae manehna teh dahar. Kituna mah sonagar manehna teh bubuhan budak bangor. Malah bakating ku bangorna teh da eta we indungna oge sakapeung masok nepikeun kawalahan. Malah aya hiji adatna anu mata keheul kolot-kolotna teh nyaeta lenger pisan. Boh kadulur boh ka babaturanana lamun ulin jeung baturna teh. Nya nu saparantaranana kudu we saurang mah nu ceurik lantaran diheureuyan atawa digeleutan ku manehna. Geus puguh budak sahanapeun malapur ngan sakeak-sakeak diheureuyanna teh. Mun jeung nu rada gede ised ti manehna lain sakali 2 kali manehna gelut oge miminengna mah tara eleh deui.
taradaekeun eleh sabenerna masa najan upama bener-bener manehna teh teu kuateun eleh tanaga sanajan bari leweh terus bae nyerenteng deui ngalawan ngan alusna teh upama kakolot mah sanajan ka itu ka ieu oge manehna teh tarawaniun ngalawan ngan lamun keur bantangulna tara gancang-gancang nurut. Nauzubillah kawasna moal aya we bangsana kitu dulur barani. Tadi mah saenggeus wijana dahar teh dek terus ditanya tapi kabuktianana manehna kalahkang ngalanggut nunutan atunya kapaksa we sina sare karunya oge ongko pemikirna pasutakeun bae sukan ditanya mah sakalian rek init dianteurkeun. Barani sadayana peuting beki simpe hawa tiis nyelecep nambah-nambah beki tiiseun bulan di langit ongkoh mah katempona geus jauh naker bubuhan tanggal geus nincak lilikuran katurug-turug mineng susulumputan lain bulan anu nyulusup sanya nama ngan mega anu hideung ngahalangan ayang-ayangan kabawa angin nimulkeun bulan anu nyumputkeun jirimna pangeusi lembur gadog harita terehe comrek tidur magrib keneh sepina teh teu beda we ti lembur kosong taya anu ting gereneng ngadarongeng atawa anu ting barakatak aleuseurian saperti biasana malah teu kadenge batuk-batuk acan sumawona sora budak seurik mah ngan kapung-kapung kadenge teh sora embe anu beberelean anjing we nu biasa narageg teh dumadakan deui ayeuna mah taya jegag taya jegog teuing geus dibuburak atawa kabeh oge geus diungsikeun supaya ulah aya di lembur katempona pangeusi lembur teh tangtu geus ngagalebra ngaharenen dina masing-masing enggon tibra dipepene ku jempingna peuting ngarasakeun awakna urut tadi berang digawe nyiar pangupa jiwa. Memang teu salah awewena jeung budak leutik mah geus ngaharenen sanajan tacan sarare oge ari lalakina mah sakura anu kaitung jag-jag geneh mah kabeh oge taya nu cicing di jero imah ting sulumun ting gilisir di pipir-pipir imah anu sakira poek sarta harieum bari kabeh oge taya nu lemor ku kitu teh mah pangeusi lembur teh keur meujeuhna caringcing pageuh kancing saring seut pageuh iket lantaran tadi sore lemburna kedatangan telik pangindra jala Durjana bapa maling anu rek ngaguna sika barudak leutik diculik pikeun parepeh maraban para dedemit kitu panyangkana pasuta kalawan baturna sababaraha urang teu reureuh gawena ngulincer ka unggal-unggal suhunan rorona kanu keur ngajaga pancabaya minangkana mah pikeun ngagedean hate ongko hari teu dikulincer mah bisi nu jaga bisi sambewara atawa heg aya nu bolos asup ka ieu mah lantaran di luar ngarasa tiris ari di jero ieu mah kapan genah ngagojod pagugulung jeung anak pamajikan maju ka tengah peuting kaayaan di jero lembur teh geus bener-bener simpe kalolobaanana mah geus pada talibra sanajan memeh reup mah teu wudu we ditapu ku kasieun boa sararea oge teu lepas tina impian-impian anu pikasieun da eta we loba anu keur ngagalebra tibra ujug-ujug ngagurubuk ti buburanjat kagareuwahkeun ku impian anu pikasieuneunaker anu di luar diatur bagilir ulah nyaring atawa sare sararea ngan pasuta anu tetep tagen teh mun keur waktu tadi mah dibaturanana teh ku opatan
ayeuna mah ngarorisna teh cukup kuduaan dan duaan deui mah sarare heula. Nu ngajaga ieu mahna pasuta minangka pangtohagana di kekolotan ku Dharma sanajan budak keneh tapi manehna teh kaasup murid pasuta anu pangmajuna. Keak keak sora koreak patemalan jeung uncuing mutuh matak mulingkak bulu punuk anu borangan. Awas euy ulah balangah koreak jeung bebencetah jeung uncuing deh geus mere ilapat. Dharma ngaharewos ka babaturanana. Alah, bawa datangna ka ieu mah kuring euy mawa badu bangplak. Ceuk ikara tah. Euleuh. Tos aya badu bangplak dulur. Karaosnya. Cag atuh carios siruyung kaung yasana Sukandar Suwargi urang cekapkeun dugi ka dieu heula insyaallah enjing bageto urang teraskeun deui dina acara sareng gelombang anu sami. Kang Ius bade undur kantun wabillahi taufik wal hidayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.